Pak Haji Hamid tuluy cengkat bari ngalesotkeun dahareun nu keur dicekel ku anjeunna. Turta Bu Mirda oge tuluy cengkat nyampeurkeun ka eta dokter. Geuleuyeung atuh urang yang ngilu nyampeurkeun ngan Mang Dadang anu emung nyampeurkeun manehna kalangkah gae katu diuk dina kursi bari nyokot hiji roti tuluy dipura. Bagaimana dok kondisinya saat ini? Ya kami sudah berupaya menghubungi bank darah, tetapi tidak ada kecocokan dari darah yang sama dengan pasien Bu. Cek dokter eta barijeng melong ka Bu Mirda. Bu Mirda melong kosong tutangga berebay cisocana. Ada upaya lain dok selain apa yang diberikan oleh dokter? Kami pada malam ini menegaskan kepada ibu dan semuanya, usahakan ada dari keluarga sekandung yang mendonorkan pada malam ini supaya pasien bisa tertolong. Di sini siapa yang sekandung? Bapaknya yang mana? Keur kitu Pak Haji Hamid nu nemalan eta dokter. Begini dokter, bapaknya apa ya? Pak Haji Hamid tekebat nyeritana. Tuluy we disambung ku urang bari pok urang cumarita. Begini dokter, ini kami udah rencana dok. Malam ini kami mau menjemput bapaknya pasien dok. Ya kalau bisa secepatnya. Malam ini harus ada di sini. Pokoknya dari keluarga yang sekandung yang kita butuhkan malam ini. Cek dokter eta tegas. Tidak ada lagi dok untuk antisipasi yang lainnya. Hanya dari keluarganya yang sekandung. Ya Bu, untuk menolong pasien diusahakan bapaknya, ibunya atau kakaknya yang sekandung. Ya kami usahakan dok. Ya terima kasih ya Bu. Cukup sekian ya. Dan kami tunggu informasinya setelah ada yang dari keluarga untuk menghubungi kami di dalam. Cek eta dokter tuluy bari ngaleos Joy ninggalkeun urang salarea nu keur ngariung di dinya. Rutret urang salarea Joy. Pak Haji Hamid ketingali bingung, Mah Haji oge sarua. Turta Bu Mirda kalangkat tungkul manehanana. Pak Haji kumaha pami abdi angkat ka lembur kangge ngajemput Ramana Uten. Oh halus Den. Teu naon kumaha Neng Mirda? Saya pisan Den. Mangga atuh bade ka lembur mah. Jejab ku Mang Dadang. Mang Dadang. Dadang tuluy cengkat nyampeurkeun. Iya Bu, muhun Bu, kumaha Bu? Punten ayeuna keneh. Jejabkeun Deni ka lembur kangge ngajemput Ramana Uten. Oh. Aduh, abdi teh sanes ieu Bu. Kirang terang jalana. Wios Mang Dadang da abdi terang jalan nama. Oke tuh, Deni terang. Nya hayu siap tuh. Hayu siap. Mangga. Ieu Mang Dadang sana kangge bensin sareng kangge tuang di jalan. Kita lami moal Den. Kamu abu insyaallah bakal secepatnya. Den lila moal kira-kira Deni ka lembur bulak-balik. Paminyana kendaraannya alira mah panginten Pak Haji moal lami lah. Tiasa diantosan. Oh nya atuh kitu mah teu nanaon. Nya sok Mang Dadang segera ayeuna we atuh. Mang Dadang diparentahkeun mah kudununganana atuh buru-buru segad segud manehanana teh. Ayo Den siap. Ayo mumpung siang keneh ieu urang sugan kabujang sata-sata ngawongi ka dieu deui. Cek Mang Dadang harita bari jeung Noel ka urang. Nya hayu Mang Dadang ayeuna berangkat. Pak Haji, Mah Haji, Bu Mirda, abdi pamitan heula nyukeun pidoana abdi mugi salamet tur lancar. Amin Den sok enggal perjuangkeun. Nya sok atuh perjuangkeun. Teu loba catur, teu loba dongeng Joy urang ngaleos di tempat tempatan. Jeung Mang Dadang ngagedik dek nuju deui ka tempat parkir tur ta urang ngabogaan tujuan dek kajemput Mang Acep ka lembur. Teka catur bus urang kana mobil jeung Mang Dadang. Mang Dadang tuluy nyadakeun mobil jurujus atuh ini ninggalkeun eta tempat parkir. Sajroning perjalanan Mang Dadang rada rusuh turta katempo hulang-hulang jeung teu ngomong manehanana. Jiga nu bingung kalayan kusut pikiranana, pamikir urang lain aya kadua atuh horek nepungan babaturan. Ieu mah kalaka bingung jeung bimbang. Keur kitu atuh ditanya Mang Dadang ku urang. Hapunten Mang Dadang, kumaha upami Mang Dadang anu nepangan Mang Acep? Oh, mau bisa Den. Kan Deni aya. Oh, jadi lamun abdi teu ngilu ka Mang Dadang,
Mang Acep bisa dibujuk ku Mang. Ya bisa sih. Asal Deni ulang ngilu ka jero. Deni mah dua renung ada mobil kumaha. Nya Mang Dadang tetep tenan naon atuh aya kitu mah. Abi nungguan dina mobil Mang Dadang atuh ngajemput Mang Acep nu penting mah uteun kasalametkeun. Nya. Kitu lah urang mah gampang Den. Mang Dadang ngajawab baju narikan deui eta mobil beki tarik. Tuluy urang ngagerentas dina jero hate Joy. Sapanjang Mang Dadang moal mobil nu sakitu tarikna. Kieu ceuk dina hate urang. Mang Dadang asal loba nyurigakeun pisan. Nah Mang Dadang mung dibarengan ku urang katen Mang Acep. Bae ah. Nu penting nama si Uten kasalametkeun. Cek dina hate urang. Geus kitu teu loba ngomong deui urang nyaksian Mang Dadang anu keur nyetir sakitu gancang we. Teu kacatur di perjalanan, urang anjog ka lemur urang, rag atuh mobil eureun. Mang Dadang pok cumarita. Den, kira-kira Dede aman moal ieu? Aman atuh Mang, pira ku di lemur sorangan. Terus Mang di dieu dihareup teh parkiran di dinya di tempat ojek. Di dieu wae. Nya di dinya terus hareup terus Mang. Oh, tempat ojek kita mah. Tempat ojek Mang. Deni ngojek di dieu. Nyap di ojek di dieu panjang si Udin. Oh, aman Den. Aman sok manganyakeun. Tuluy mobil mengkol bus ke tempat ojek, reg atuh mobil ngaraneg. Mang abi di dieu wae Mang. Teu apa, tempatna tuduhkeun ku Deni tuduhkeun. Geus dituduhkeun teu kajauhan. Tah, sok Deni bubuh ka deui nya, tungguan mobil bisina naon Den. Nya atuh Mang kitu mah. Leos satu urang ngaleos, bus kahiji gang, rada gancang hayang gara-gara tepi ka imahna Mang Acep. Anjog ka deukeut imah Mang Acep, pok urang cumarita ka Mang Dadang. Mang, tak ieu bumina Mang. Oh, iya imahna. Kumaha tuh Mang Wanya ya? Nya, Mang sorangan kali itu. Deni jig ka itu we. Mang Dadang teu waka ngaleos, laka ngajurungkeun urang ini di tempat eta. Urang bari ngaleos ngingking pinuh kacurigaan ka Mang Dadang. Aya naon ieu Mang Dadang nu sabenerna? Geus kitu urang nguliwet ka dapuran cau cicing we di dinya. Mang Dadang ngaleos ka deuketan imah Mang Acep. Buru-buru urang malibir ka belah kaler. Dina hate urang hayang apal naon nu bakal diomongkeun ku Mang Dadang. Tuluy urang keteyepan mapai-mapai pipir bari neangan celah bilik anu carang pikeun noong ka jero. Kabeneran pisan imah Mang Acep bilikna hampir carang kabehanana. Teu latih harita ya sora Mang Akim. Tanda tanya ke urang nah Mang Akim aya di imah eta dina peuting harita. Urang nompok-nompok ceuli kana bilik hayang kadenge naon omongan Mang Dadang anu nyurigakeun di rumah sakit tepikeun ka tepina ka lembur. Nu teh tela katingali pisan ku urang jelas tur ta jelas ngomongna oge. Cep, geus dilamar di dieu euy.